Ka para bapak, para ibu, pamuda, pamudi, para murang kali, tik mulai kelas balita, remaja sampai manula, anu parantos tiasa hadir, anu sadayana kusim kuring dipihormat, mugi-mugi sadayana sami-sami dimuliakeun sareng dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sadayana anu sami-sami hadir, sami-sami diparinan paranjang yuswa anu barokah, diparinan tetap sehat wal afiyah, ngaraos betah dina ibadah, sami-sami kenging husnul khotimah. Putra putu sadayana mugi-mugi saroleh sareng solihah, sarai imah lalega sawah lalega tanah, bari tiasa ziarah ka Mekah sareng ka Madinah, ditabihkeun tina sagala bentuk kasusah, dicaketkeun sareng sagala bentuk kabingah sauihna ti alam dunya. Mugi-mugi sadayana dikersakeun ku Allah janten ahlul jannah. Puji anu ngajadikeun panghias ati urang sanggakeun ka zat Allah anu maha suci, anu parantos nyiptakeun langit sinareng bumi katut sagala eusi, tur anu parantos maparsihan kanikmatan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bari dina ieu wengi urang sami-sami tiasa ngahiji dina raragami eling lahirna Kanjeng Nabi sakaligus niat tolabul ilmi. Mugi-mugi urang sadayana dikersakeun janten jalmi-jalmi anu ahli babakti, babakti ka Gusti nu Maha Suci, babakti sareng sasami, sakaligus mugi-mugi urang tiasa ngamilik budi pekerti anu utami, tiasa niru kana akhlakna Kanjeng Nabi. Malah mandar urang sadayana janten jalmi-jalmi anu ahli babakti ka Gusti nu Maha Suci, malah mandar hirupna urang sadayana janten walagri bari marukti teu hese ku rejeki kadituna tariasa munggah haji ziarah ka Kanjeng Nabi. Puja nu ngajadikeun panghias rasa urang sanggakeun ka zat Allah anu maha kawasa tur sagala bisa, anu parantos maparinan kasampurnaan jiwa raga ditambih ku pirang-pirang harta banda. Bari urang parantos dikersakeun ku Allah janten jalmi-jalmi anu raresep kana agama. Mugi-mugi urang tiasa ningkatkeun kualitas iman sinareng takwa, ditebihkeun tina narkoba, malah mandar urang sadayana janten jalmi-jalmi anu barag jatur marulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kumargi anu janten harapan urang sadayana saparantos ngantunkeun ieu alam dunya leres-leres hoyong salamet tina siksaan neraka sakaligus hoyong janten ahli surga. Syukur anu ngajadikeun panghias kolbu urang sanggakeun ka zat Allah anu maha gopur tur anu maha luhur, anu parantos masihan nikmat panjang umur. Bari dina ieu wengi urang siap bade mirengkeun pitutur, malah mandar urang sadayana janten jalmi-jalmi anu ahli tasakur, ahli tadzakur, ahli tapakur, ulah loba nganggur, bersih tina sifat takabur, salamet tina kupur, supados urang janten jalmi anu subur makmur. Bari mugi-mugi urang sadaya dikersakeun ku Allah janten jalmi-jalmi anu jalujur, bari alakur boh jeung dulur atawa jeung batur, supaya urang tos maot salamet tina siksa. Thank you very much. Rahmat miwasalam mugia dicurah limpahkeun ka mustika alam paduka revolusi Islam, hamba Allah anu pangmulia-muliana
anu pang paseh-pasehna maos Qur'ana, anu paling khusyuk dina salatna, tarangantunkeun tahajudna, bari getol saum dina dinten sareng kemisna, tur pang bager-bageranana, bari pang sae-sae akhlakna. Nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana anjeunna parantos dienas ku Allah, janten khatamul anbiya wal mursalin, panutup sadaya rasul pamungkas sadaya anbiya, la nabiyya ba'dah, moal aya nabi deui, moal aya rasul deui dongkap ka dinten kiamah saparantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirja Gulam Ahmad yakin lain nabi, Ahmad Musadek komo lia edan beki angot, itu nabi imitasi rasul palsu. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada masyarakat Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Karsidenan Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ulah bade goyah, ulah bade robah akidah Islamiyah, baik akidah yang berkaitan dengan akidah uluhiyah atau nabawiyah, ulah robah dugi ka dinten kiamah, tetap sing pageuh mangeran ka Gusti Allah, nganabi ngarasul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capang pageuh kalimah sahadatain, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Lobakeun kontak hate gerakan lambe, dianggo nyeureurkeun maos kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sim kuring bade tumaros kasadaya hadirin, kanu aya di payuneun, kanu aya di gigireun, kanu aya di pengkereun, kanu keur cicing, kanu keur rame, sim kuring bade naros. Kinten-kinten para bapak para ibu ti kawit gugah sare, dugikeun kareup sare deui, parantos istiqomah maos kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kenging 100 kali atanapi teu acan. Jadi ti barang brai sampai ka barang teu kuat maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali acan, dianggo naon bae? Loba dikirna ta loba ngobrolna? Ibadah dikir ta ibadah ngobrol? Ari Allah miwarang ka jalmi anu iman kedah loba dikir ta kedah loba ngobrol? Ibadah dikir ta ibadah ngobrol? Diganjar dikir ta diganjar ngobrol? Loba dikir ta loba ngobrol? Waduh, harus direformasi. Kita harus mereformasi diri menuju cahaya ilahi. Ameh menang cahaya ti Allah, ameh menang cacaang. Dalamun urang hirup teu menang cacaang, pasti tunggul dirarug catang dirumpak. Lamun urang teu meunang cahaya ilahi, kadang-kadang nu diparentah teu dilakukeun, anu dilarang dilakukeun. Lamun urang hirup teu meunang cahaya ilahi, lamun kana taat ngejat, lamun kana maksiat terikat. Kejadian di zaman ayeuna dilakukeun kamaksiatan ku budak-budak ngarora sudah begitu merajalela, terutama dosa-dosa sunyoto. Nu ngaboncengna lalaki, nu diboncengna awewe,
nu dibonceng na ngadengkak nangkep kana cangkeng nu ngabonceng, gado anu dibonceng dikaitkeun kana tak-tak anu ngabonceng, terjadilah dosa sunyoto susu nyocotonggong. Kuring ge ti karang tawang dongkap ka dieu eta ningali sunyoto sapanjang jalan loba pisan. Ia mending-mending upami tos KKUA tos nikah palebah kaca nikah nu dirasakeun nikmatna tapi teu apal eta teh dosa, daripada dosa mending keneh ngaleueut cai susu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi mengadakan air susu, berarti sangat bijaksana sekali. Karena yang di rumah sudah tidak ada satu kecelak pun. Saat pisan ari tabung nama ageng tapi cai nama tisa ketelak-ketelak acan. Maka hatur nuhun ditampi uihandai sim goreng umajak kasadayana reformasi diri menuju cahaya ilahi wa nurullahi la yuhda lil asi. Cahaya Allah, sinar Allah muarek dibikeun ka jalma tukang doraka, ka jalma tukang maksiat, tapi cahaya Allah bakal dipasihkeun ku Allah ka jalmi anu ahli taat, ahli ibadah, ahli ngadamel kasayan. Lamun jalma hirup teu meunang cahaya pakowo, masya Allah pasti bakal sasar. Begituna ngalangkungan peringatan Maulid Nabi anu tiasa ngahadiran, mugi-mugi sami-sami kenging cahaya ilahi supaya selamat. Para bapak, para ibu peryogi henteu ku cahaya, peryogi ku caang. Insyaallah anu teu butuheun ku cacaang tiluan, hiji nu nyeri mata dibere caang lain bunga kalah kangambek, moal disebutkan bahasanya reka nama disoting ayeuna. Kadua jalmi anu teu butuh ku caang, jalmi anu keur bobogohan, rata-rata mayoritas jalma keur bobogohan sok mojok dinu pangalaman. Kompak nyebut poek jabat tarik berarti alhamdulillah jujur. Katilu jalma anu teu butuh ku caang, jalma nu gaduh niat jahat, rek maling ti peuting, rek nyoket jandela hayang untung tina enteng, jrot aya sinar batre hansip bertak lumpat. Mugi-mugi urang ulah kalebet kana golongan anu tiluan tadi, amin. Mugi-mugi urang normal panona, sehat panon lahir, sehat panon batin. Mugi-mugi bade bobogohan mending dinu caang ambe teu naha-naha. Katilu mugi-mugi orang disalamatkeun ku Allah ulah bade ngadamel kajahatan naon-naon, ulah ngarugikeun batur, ulah nganyerikeun batur, ulah ngahanjakalkeun batur. Da jalmi anu maling tipi batur, nu maling nama bungah tapi nu dipaling nama nah wihandai kugituna. Usahakeun lamun orang bener-bener mangeran ka Allah, nganabi ngarosul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, reng hapa napas
suara gunakeun minimal kakenging 100 kali tiap dinten ngucapkeun kana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para bapak para ibu saparantos maot da di lemur kuring mah nu tos maot teh kabeh dikubur sami di dieu bising di dieu mah di lomari kacaan gitu. Sadaya jalmi di mana parantos jantan ahli kubur hoyong caang di alam kuburna hoyong salamat tina poek. Dengan itu untuk menciptakan cahaya di alam kubur nanti istiqomahkan mudawamahkan sing tetap mantap langgeng mayeng ngontakeun hate ngagerakeun lambe dianggo maos kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juang berjamaah heula maos kalimah thayyibah ameh jadi saksi engke dipayunin Allah tanda urang mangeran kaloh ngarosul nganabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sirajul Qabri la ilaha illallah Sirajul Qabri la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Cacaan kubur la ilaha illallah Cacaan kubur la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan takut, jangan khawatir, sekalipun kita mati di saat diantarkan ke astana dikubur, jangan takut gelap. Ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti akan terang benderang di sananya. Jaminan kedua Kanjeng Nabi ngadauhkeun dina hiji hadisna man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulla yaumin mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal badri. Sing saha jalmina anu maca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali tiap dintena, maka pasti eta jalmi bakal dongkap dina dinten kiamatna bari kayaan raraina bakal moncorong sapertos bulan purnama. Masya Allah paku ulah bujeng-bujeng ke dina dinten kiamat ayeuna ge di alam dunya anu hirup sementara. Jalmi teh horoyang haroyong gaduh rarai anu putih bersih bari lemes. Aya jarawat 7 iji bae pusing. Ulah bujeng-bujeng ke dina dinten kiamat ayeuna ge di alam dunya anu tadina raraina kuleuh rumek.
hayang putih bersih bari lemes langsung aya artos meser alat pemutih rarai diulas ku alat pemutih alhamdulillah berhasil jadi ngeplak bodas juga tembok ngan hanjakal nu diulas ku alat pemutih nangan raraina wungkul punduk nama tika ulas jadi nu bodas teh padu raraina wungkul punduk nama angger bejo nonon hidung sakasep-kasep na pameget sagelis-gelisna istri sabodas-bodas raraina ayeuna di alam dunia moal aya anu moncorong sapertos bulan purnama bener cek Mang Jaya waktu kering baheula keur leutik sok mirengkeun dongeng enteng Mang Jaya nyarios kieu ti kukur dina mahoni cekok dicekok deui dipupur ejeung diponi akhir nama angger dekok deui nah mata kuring marek ceramah ka mana bae geus bae saki beungeut teh tara dipupur tara di make up kebelah di akhirat dapoe kiamat hayang bodas kapas bulan purnama asal ayeuna ulah ngantunkeun ngucapkeun sabaraha kali eta korupsi 3 kali di tukang 100 kali hajaan korupsi 187 kali itu para bapak miwapa ribu ali jamaah rahimakumullah sholawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka para sahabat-sahabatna ka kulawargana umumna ka sadaya umat Islam di mana bae ayana khususna kanggo urang anu sami-sami kempel di tempat mugi-mugi urang sapapaosna tetep diangkeun umatna jaga di akhirat kalebet umat anu gampil kenging syafaatna amin. Alhamdulillah sim kuring unggal peuting ngider muludan kalebet pangroyalna di dieu cai ge aya ti luarna Sprite sabotol aqua sabotol susu sagelas biasa nama lamun teh botol baik ari kuring lamun disayagian ngaleut aya nu dina botol aya da gelas kuring sok milih cai anu dina gelas kumargi kuring ti alit tungkap ka ayeuna alhamdulillah can pernah nyekek botol ieu mah tutupna raketkeun deui bae atau bahekeun Sprite-na kana plastik terus kana karduskeun bae da kuring lain buyur ari kudu nginum bae mah hayo tangtos dina raragami eling lahirna Kanjeng Nabi ye. Masyarakat disuhunkeun dana demi terselenggaranya peringatan Maulid Nabi anu kasuhunkeun dana ku panitia penyelenggara Maulid Nabi kinten-kinten masih anak ikhlas teu muru kusono teu kapaksa mudah-mudahan jadi wasilah kenging syafaat Kanjeng Nabi omo tarik amina ruh masya Allah gede tanagana nyanggeus ulah hayuh bae atuh karep lah mending diantep kayak cicing sorangan dengan ikhlas memberi dana demi untuk menyelenggarakan Maulid Nabi yakin akan menjadi keberuntungan besar kecil pahala yang akan didapatkan oleh kita yang menjadi ukurannya besar kecilnya yang dikasihkan kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi ulah muruku sunu ulah kapaksa ulah ngarasa awal
lamun artos dianggo sodakoh, dianggo infak, dianggo memperingati lahirna Kanjeng Nabi, yakin bakal digantian ku Allah. Saur Kanjeng Nabi, man anfaqo dirhaman fi maulidi paka'annama anfaqo jabalan zahaban fi sabilillah. Sing sajalmi anu ngainpakeun artos sadirham demi untuk mengagungkan lahirnya kami, maka orang itu akan mendapatkan nilai seperti orang yang menginfakkan jabal dahab, gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari gunung teh macem-macem, aya gunung batu, aya gunung kapur, aya gunung cadas, aya gunung kesik. Di Mekah mah di samping gunung batu teh aya gunung magnit. Sanajan eta mobil teu digas, tos saket kana gunung magnit mangkat ku sorangan, kasedot ku gunung magnit. Jalmi anu ngainpakeun artos ukuran sadirham alitna dikasih penghargaan, dikasih nilai, laksana infak gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dari semenjak lahir sampai kita mati belum pernah infak emas, dengan mengeluarkan dana untuk memperingati lahir Nabi, yakin nanti di sisi Allah akan punya amal infak jabalan zahaban, gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah hagal-hagal mah sodakoh emas gimanaeun masih dongkap kabusiat numprage moal emas disodakohkeun, boro-boro jang sodakohkeuneun jang bikeuneun, boga ali dua ge hayang meuli deui hiji deui ambeh reuncem, boro-boro nyodakohkeun emas sagede gunung, kakara boga gelang dua bae ge biasana leungeun baju landung ge ditikelkeun, padahal mah teu gatel teu naha hulu teh gagaro bae hayo teu eureun-eureun. Eta teh lain sagagaro-gagarona, ku gagarona teh dilalah nuduhkeun ieu tempo uing make gelang ayeuna mah. Sok aya nu kitu. Leres pamer, pameret di salakina. Teu naon-naon. Da urang mah nu jadi salakina haram make emas teh. Ari ngaku umat Islam mah lamun umat Islam lalaki halal make emas, kuring rek make emas. Ngan kulantaran teu halal dibikin ka pamajikan. Kakaraku bisa ngamasan istri bagi ya Allah, kabawa bunga geus bisa nyandangan nya paku. Allah dungakeun bae ayang papihna kabagiri rezekina, ketos kenging rezeki mah ayang mamih meser deui emasna. Pasti dina hatena aya nu nyebutkeun si Mahmud jeung si Atika. Geus Haji Muhyiddin ulah disebut-sebut lah. Dungakeun bae muga-muga soleh, muga-muga eling. Al jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Satu. Kedua, man agama maulidi kuntulahu safian yaumal qiyamah. Sajalmi anu ngagungkeun kana lahirna kami, pasti kami bakal nyapaatan ka eta jalmi engke dina dinten kiamat. Akan bagaimana keadaan kita nanti di hari kiamat? Masya Allah, sangat luar biasa ngerinya. Yukhsarun nasu yaumal qiyamati musatan, hufatan, uratan, gurlan. Di mana terjadi dinten kiamat sadaya umat manusia digiringkeun ti alam kubur menuju arah-arah masar. Kaayaan umat manusia di akhirat kahiji musatan, lempang,
hudang ti alam kubur ke arah masar moal naik kendaraan hupatan sadaya umat manusia di akhirat nyaleker teu nganggo sendal teu nganggo sapatu urutan umat manusia digiringkeun di akhirat dina dinten kiamat keadaan telanjang bulat gurlan teu disunatan pameget kokocopan deui jadi tertutup deui helmna dibungkus deui lamun kaayaan kitu orang teu kenging sapati Kanjeng Nabi pasti sangsara pasti menderita pasti balangsa dina dinten kiamat panon poe kana sira urang biqadri mailin ngan ukuran samel ayeuna jutaan tahun lamun tos tengah dinten karasa panasna lamun disafaatan ku Kanjeng Nabi pasti diampihkeun dina handapun arasna Gusti Allah Subhanahu wa taala tempat anu pinuh ku nikmat pinuh ku rahmat aman bari nyaman bakal salamet tina panas terikna panon poe mudah-mudahan ngalangkungan peringatan Maulid Nabi urang kalabat umat anu gampil kenging syafaatna. Para bapak miwah para ibu ahli jamaah rahimakumullah kunaon margina Kanjeng Nabi diutus ku Allah ka alam dunya pasti aya sabab musababna margi Allah parantos ngadauh dina Al-Qur'an wa ja'alna likulli shay'in sababa kami geus ngajadikeun kana saban-saban perkara pasti aya sabab musababna kejadian apa saja yang sudah terjadi yang lagi terjadi yang akan terjadi pasti aya sababna ulah bujeng-bujeng Kanjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunya nu tadina calikna emok ayeuna nyang hunjar aya sababna ulah tarik teuing nyebut cangkeun keur kakara dongkap panon teh cenghar bengras ayeuna teh reup jadi peureum aya sababna jalmi tos tuang berebut ka WC pasti aya sababna wajalna likulli sain sababa kami ngajadikeun sagala perkara aya sababna moal aya kajadian anu teu aya sabab sabab Kanjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunya saur Kanjeng Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak sanyanyana kami diutus ku Allah ke alam dunya demi kanggo nyampurnakeun akhlak umat manusia kumargi manusia di zaman jahiliyah teu aya saurang oge anu ngagaduhan akhlakul karimah nu dimiliki anu diingu akhlakus sayyi'ah akhlak anu awon kaayaan umat manusia di zaman jahiliyah kaayaana dekadensi moral cek bahasa politikna bahasa intelekna lamun cek urang lama geus barjad akhlakna kukituna ba'dul hukama parantos ngadauhkeun dina hiji hadisna innallaha ba'asa nabiyahu alaihi salam liyad'ual khalqa ilallah wa innama tuliba minhum amalu arba'ati asya'a wa kullu wahidin min hadhil arba'ati say'aini innallaha sayatosna Gusti Allah ba'asa parantos ngutus nabiyahu kanu janten nabina liyad'ual khalqa Nabi diutus ke alam dunia diparinan tugas supaya ngajak umat manusia ilallah
manusia supaya diajak menuju iman ke Allah, menuju bertauhid ke Allah, menuju nyembah ka Gusti Allah. Betapa beratnya beban Rasulullah SAW mendapat tugas dari Allah. Waktu Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, Kanjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah kaum kafirin, di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah kaum munafikin. Waktu Kanjeng Nabi lahir, sadaya umat manusia kafir, sadaya umat manusia musyrik, sadaya umat manusia nyembah kana berhala. Teu aya anu nyembah jeung ibadah ka Gusti Allah. Kalau diperhatikan oleh kita semua, tugas Rasul itu sangat berat. Simkuring ayeuna ceramah di haturanan, dijemput mobilna anyar kene hebat, dirarasakeun jeung tumpak angkot teh jauh berbeda. Sapanjang jalan kuring syukuran, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Teu boga mobil ge ayeuna tumpak mobil alus, alhamdulillahirabbil alamin. Padahal mah cek simkuring teh lamun enak mah di ASEAN, tapi cek di tukang teh mending age bae cenah angin gelebug. Geus atuh kuring teh ngelehan. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu pernah meser mobil tapi tumpak mobil alus. Unggal bade ceramah, alhamdulillah, alhamdulillah, gunta ganti mobilna. Ngan jurusan rek muludan ka Ciniru ku kolbak dijemputna. Tapi sekalipun demikian, saya tetap bersyukur kepada Allah. Nu ngajemput kalah rengkuh dodongkoan Pak Kiai, hapunten anu sageng-agengna. Tinu sanes mameureun ari ngajemput teh ku mobil nu sae, abdi mah ku kolbak. Sawios ku naon bae abdi mah teu gila hormat. Bade ku kolbak, bade ku gotrok, teu naon-naon. Nu penting abdi calikna dipayun ulah dipengker. Lamun kajadian kuring dijemput ku kolbak diukna di tukang pajarkeun anak kuring material. Para bapak miwa para ibu sadaya, sim kuring ceramah nikmat. Ayeuna ceramah luar biasa penghormatannya. Aqua dina gelas aya esan, aya sedotan, Sprite, susu. Ieu penghormatan. Terus simkuring ayeuna ceramah, jalmi anu dipayuneun simkuring tos iman sadaya, tos beragama Islam sadaya, tos tiasa maca Quran sadaya, tos ahli ruku sujud ke Allah sadaya, tos ahli dikir sadaya. Cirina para bapak para ibu kusim kuring disebut ahli dikir, jalmi-jalmina alhamdulillah tara megatkeun tasbih. Ten kasadayana ieu ningali waktos tos 11:30. Jadi sim kuring ceramah 2 jam terus terang, 11:30 ngawitan, ayeuna 11:30. Jadi hapunten, sekalipun materi yang akan dibicarakan masih banyak, tapi sudah maksimal. Yakin simkuring ceramah di mana-mana paling-paling banter sajam setengah, dina pasna sajam. Ayeuna mah alhamdulillah jadi muludan di teh simkuring masihan bonus sajam. Jadi nu sajam nama eta mah nuhunkeun diperhatoskeun kumaha pisaeunana, kumaha pilaresinana, harga nurutkeun kumaha pasaran bae. Simkuring tuan tunturga target kumargi isin kudawan Allah, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan sekali-kali engkau memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit.
manawi sakitu anu kapihatur mangga urang langsung tutup ku doa baik kanggo nyingkat waktos da kuring kabujeng hoyong istirahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khurati fil hayati wa ba'dal mat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wala muskiya liman as'adta wala mus'ida liman asqaita wala mu'izza liman adlalta wala mudilla liman a'zazta wala rafi'a liman khafadta wala khafida liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa wafi' lana bima dominta lana min khairi dunya wal akhirah wa qawi yakinana bima rajaitana wa ansurna ala a'daina fi dhahiri wal batin wa nas'aluka Allahumma bima sa'alaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuri wal yaqin wa ma sa'alaka bi sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nasri wa taufik innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana infa'na bima 'allamtana rabbana 'alimna ladzi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wal dhair. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.